Lain goblok sih ya. Kemana? Maot. Maot. Ai maot teh naon abah? Maot teh dicanda ku alo. Dicanda ku alo. Ari alo bogohon ka mah. Goblok sih ya. Lain bogohon na urang teh asana teh ti Allah bakalan balik deui ka Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Aya mah maotna kunaon? Tepira. Sugan gering, Henteu. sugan jantung, Lain. liver, Lain. stroke, Lain. rorombeheun. Lain goblok sia. Wanya rorombeheun pae. Di degen wahala di rorombeheun loba. Harirup kene. Ai kitu kunaon mah maot? Tepira indung maneh maot teh. Kunaon abah? Kapelantar aja. Kepelang taraje. Heuh harita teh eueuh hakaneun. Aya taraje. Dihuapkeun. Tasya mah ulah kitu. Maksudna Sanajan dina meja eueuh hakaneun. Omat ulah ngahakan taraje. Jangan lupa saudaraku untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Reza Picture. Agar kami lebih semangat untuk mencari video-video lainnya yang lebih menarik untuk Anda tonton. Terima kasih bila sudah subscribe, mari kita lanjut nonton videonya. Kabung berat kunaon ku ngaran. Da ngaran mah ka mana-mana teh sok disebut Ki Dalang Muda. Tadi aya benerna nya keur kieu nya. Keur kieu kartu nama kuring eta di kieu dah. Ai sugan teh moal disebarkeun teh nomor aing mah euy body shape nini euy. Ini kuring disebut Ki Dalang Muda, di mana lalakona bejakeun tong. Bejakeun tong. Kenapa saya disebut Ki Dalang Muda? Bejakeun tong. Kieu caritana. Memang saya itu dari kecil, bukan dari umur sekitar umur 4 tahunan kurang lebih. Geus resep cinta kana wayang golek. Kenapa saya berbicara umur 4 tahun? Karena saya ingat ketika pun Rama tilar dunia, waktos apa ngantunkeun keur apa pupus, apa maut, apa teh bapa. Itu usia saya waktu itu 5 tahun. Jadi apa pupus keur kuring umur 5 tahun. Nah saya ingat ke apa aya keneh, kuring teh sok dibawa ku apa teh nonton wayang golek, da apa ge kalintang resep na kana wayang golek. Ku sabab ti leuletik sok lalajo wayang golek, akhirnya timbul rasa resep cinta kuring ka wayang golek. Ku sabab cinta teh diulik, maka saya ingat kelas 1 atau kelas 2 SD saya pernah mempraktekkan percakapan pawayangan dengan judul Kumbakarna Gugu di hadapan rekan-rekan dan sebagian para guru sekolah. Maka tidak jarang ketika itu loba nu nyebut ka kuring teh dengan panggilan Sidalang, Sidalang. Eta teh ngaran panggilan Kang, Sidalang, Sidalang teh. Aya nasib kuring jadi mubalik akhirnya nempel eta ngaran teh. Jadi welakom panggung disebut we lamun ceramah teh Ki Dalang Muda. Muda teh ayeuna. Ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah Ki Dalang peot. Makana kuring ceramah eta sok ngaluarkeun ciri khasna, ngaluarkeun suara dalangna kadang awal, kadang pertengahan, kadang akhir memeh turun. Itu pun tergantung persetujuan jamaah dan panitia. Ari di dieu punten memeh kuring turun bade ngadalang heula moal. Bade ngadalang heula moal. Wios ngadalang heula wios. Moal ambok moal. Moal pundung. Moal nyarekan. Moal nyawer. Moal jadi atuh ah. Udah segala moal atuh. Cuma mohon maaf sebentar saja. Ini sekedar selingan saja, ciri khas saja, tidak akan lama. Dan mohon maaf saya bawa wayangnya. Ini wayangnya, tapi tidak banyak, cuma 2 atau 3 di dalamnya. Karena saya kapok. Pernah mau golek keur ngaji di daerah Garut, mau golek teh 8 apa 8 hari teh mangkane nu dibawa teh bararadag sapertikeun Kumbakarna, sapertikeun Bima nu bararadag. Saya kapok Kang, naon kapokna? Mobil heureun ku golek. Efekna cilaka, mobil heureun ku golek tungtungna besek saeutik. Berkat saeutik. Maka yang mah diakalan mau golek teh saeutik 2 3 jadi mobil teh lalaga panitia. Lalaga. Lalaga ieu mah nyaritakeun teh lalaga panitia. Lalaga, jadi mobil teh lalaga. Mentak teh loba. Sok urang adalang heula memeh turunnya bade teh bade. Sok urang kaluarkeun suarana we hungkul heula. Urang kaluarkeun suarana we heula.
urang keluarkan suara saha. Saha? Si cepot mah mahal. Mahal si cepot mah mun aya nu nyawer cepot keluar biasanya. Sok, urang keluarkan suara para dewa heula. Urang keluarkan suara Batara Guru, Resi Nerada jeung Gatot Kaca dina lalakon Jabang Tutuka. Daun ke jempe. Aham, ulah nu calangap moal jadi ngadalang maya. Batara Guru, Resi Nerada jeung Gatot Kaca. Daun ke jempe. Aham. Godam. Khodam na can asyub. Batara Guru, Resi Nerada jeung Gatot Kaca. Daun ke jempe. Aham. Hayang ginung heula. Hodah awis aja. Batara Guru, Resi Nerada jeung Gatot Kaca. Daun ke jempe. Keceritakeun di sawarga Maniloka, iya sang hyang Otipati jagatna Batara Guru ngahaturan linggih Resi Nerada rancangan ku Raden Gatot Kaca. Sami tungkul hamari klutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Batara. Watak wantes Batara Guru tutuwong samanea manusa terus sing madu trahing kusumati tising andana wiritra ing dewa kamanusaan. Lami-lami ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis lelei kedeg pangandika. Datang Batara Guru kieu sorangan. Kakang Pancinrada. Oh ladala. Iya adi Eta Batara Narada. Kapayun kang celikna yeyai tiris asa taya pisimbuteun hareudang asa eueuh pikipaseun keung asa eueuh pibaturan hirup dina dangat ayeuna. Kapayun Kakang Pancinrada. Oh ladala nun adik guru puputon kembang kadaton sembaheun para dewa bagja adi. Iya Bantuan atuh nong neng nang. Nyawer henteu nong neng nang atuh. Kang kumaha itu tingali di sawarga Maniloka ting jererit para widadari ting karociak para dewa ngamukna nu luar biasa dina dangat ayeuna naga percona nangging cek ramalan. kumaha Moal aya nu bisa ngelehkeun ieu naga percona iwal ti hiji budak ngora ti nagara Pringgandani tegesna Gatot Kaca nu parantos digodog di kawah Candra di muka. Mana Gatot Kaca nakang parantos disusulan aya di pengker adi. Kapayun hidup Gatot Kaca Jabang Tutuka pilawan naga percona. Tah, kaharep Gatot Kaca beda di sorana kieu Gatot Kaca. Lembe Gatot Kaca. Ye eta teh ciri khas cek almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria Bandung kunaon Gatot Kaca ngagerem sebab Gatot Kaca itu identik wayang golek itu dengan budaya Jawa Barat. Nu beureum atuh. Eta Gatot Kaca. Nampi nuhun karadawan rupi hal pembagi kalayan ujuk sumbaga gahaturkeun sabasungkem kuhuyuk panjenengan sang hyang Otipati jagatna Batara Guru Diterima pujastuti hida. Dedeh Gatot Kaca kumaha eyang tadi hidup angkat di Bogor tabuh baraha. tadi putra angkat teh bada zuhur eyang Dugi ka dieu bada isya geus dibere dahar encan. encannya eta Paingan leuleus malihan
Eyang oge dina danget ayeuna rek menta dimaklum ka hidup. Wireh hidup jauh di Jugjug anggang di teang. Hidup jauh-jauh di Bogor Jawa Barat ka Banjarharjo Banjarlor Jawa Tengah teh nah meja teh meuni polos kieu. Ieu mah bisi hidup boga kahayang mangga. Ulah rek di dingding kelir gendang siloka gara bejer beaskeun kasep lain naon. Nu bawi tita di putra ge culang cileung eyang. Culang cileung kunaon? Aya kahoyong, Hayang naon? hayang nenen. Hayang naon? Nenen, Meureun nenen mah nu bodas. nu bodas eyang. Ari ieu Nu hideung ieu mah. memang nakumaha Ampun paralun lain rek ngebanding-banding eyang. maksudna? Beda jeung nu kabari eyang. Ari kamari hidup ngaji di mana? Kaleresan kamari ieu putra ngaji teh di daerah Cirebon eyang. Oh palihan kulon salit. Leres Kumaha bangsa keur di Cirebon? di Cirebon mah dina meja teh nembrak segala aya. Naon? Nenen aya, kopi aya, Coca-Cola aya, Fanta aya, Sprite aya, Pocari Sweat aya eyang. Kamari Kabari ari di dieu aqua doang di dia. Eueuh rasaan ya. engke urang gulaan. Beda rasana. Malihan Kumaha? beda jeung nu kamari. Maksudna? Kamari mah dina meja teh lain inuman unggul. Maksudna? Dahareun Jadi kamari mah dahareun ge nembrak dina meja teh. nembrak kamari mah. Ari di dieu Tisu di dia mah. Aing kumaha dahar da ieu. da ieu mah lain dahareun. Memang na kamari kumaha? Kamari mah dina meja teh rupi-rupi aya. Naon? Caukna aya, apelna aya, jerukna aya, manggahna aya, boluna aya, raginang rangining bugis dodol aya eyang. Kamari Kamari ari di dieu aya ge di luhur eyang. Aing kumaha nyokotna ieu. Meureunan kudu hibar eyang. memang rupi-rupi. Meureun mantak kitu ge supaya hese dicokotna. Eyang, Kumaha? tansah diajeng-ajeng eyang. Aya pikir saeun naon purwa eyang nyauran putra Gatot Kaca. Keheulana. Nah geuningan ngadalang teh jadi ngaco kieu. Dobogan eyang, Pongan naon? nu nyawerna aya resa urang. Maksudna? Kamari putra keur di Cirebon, Kumaha? nu naik pangheulana. Saha kamari naik pangheulana? Kamari mah lurah kamari mah. Ai di dieu mana palurahna? Aya di dinya eyang. Antepkeun cenah ngodokan tong heula. Sabuat ngantosan palurah. Kumaha eyang, Eta geuning dipengkereun hidup teh saha? nu bawi dipengker teh pawogan eyang. Saha? Si Astra Jingga putrana Uas Semar Badranaya. Jadi si cepot ge milu Aya eyang. geroan si cepotna titah ka dieu. Pot kaharep pot. Cepot kaharep ke lurah ke naik pot. Naik weh cepot. Kaluar gentong. Kaluar gentong. Wios jeung golekna wios. Nah, golekna kaluarkeun. Nah. Ayo. Sampurasun. Sampurasun. Iya, alhamdulillah. Kang Hafid. Mirip buungna jeung deweknya. Iya. Nya jeung dewek ge. Aya dewek mah palurah datang. Ayo alhamdulillah. Nuhun palurah. Bara lembarnya euy. 3 lembar.
tah kamari ge dewek teh keur di Kuningan kuwu teh naik ka luhur 7 lembar nuhun Pak Lurah Bapak Insinyur mudah-mudahan sing paos yuswa tambah berkah milik rezekina gitu oh hampura deuleu euy dewek teh ayeuna ngarasa bingah amarwata suta bingah nu kagiri-giri naon pangna bebelaan dewek teh bisa ka dieu deuleu da kudu nama dewek teh ayeuna teh ka Banten ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Banten nu ngondang eueuh dulu teh gablek mendingan ka dieu meureun puguh di mah luar biasa alhamdulillah nuhun ka sadayana nuhun kepada panitia geus ngangkir Mang Empot di dieu ngan hampura deuleu euy bisi ieu mah bisi maklum jelema sagoreng sangka nah cenah ge pangajian daya golekan tah mah ye ngajina mah geus tadi ieu mah ala kadar tambah saeutik hiburan saeutik bari jeung dewek teh hayang nembongkeun ka generasi penerus deuleu euy di mana urang teh boga budaya nya eta budaya Sunda wayang golek teh budaya Sunda malahan baheula dakwah Islam teh ngalangkungan para wali make wayang baheula cek sejarah mah Sunan Kudus mimitina dikembangkeun ku Sunan Kalijaga wayang teh baheula nu mawi barudak ayeuna kudu apal jeung kudu bangga kana budayana ulah budaya luar we nu kekeuweuk teh nu mawi teu aneh deuleu euy budak ayeuna geus teu wauheun kana ranginang-rangining teh model anak kuring budak kuring lamun balik di tawaran ranginang teh kalakah nembalan what is the meaning of ranginang wow teh kana fried chicken meat chicken pizza hot dog hamburger duit ger paseas ya budaya urang deuleu euy anu kudu dikembangkeun mah naon sababna budaya urang mah budaya ramah tamah DP handap asor welas asih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu diteuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek eta teh budaya urang baheula mun budak ayeuna geus eleh ku budaya barat nanya wae aya kana duit mah euy nuhun Kang alhamdulillah nuhun tukang son deuleu euy sok poho kasebut tukang son mudah-mudahan tukang son sing paraos yuswana heuy geunaheun sonna ieu teh euy Kang Jaya nuhun Kang Jaya dewek lamun teu make son ieu ti koro ngabeledag ieu mantak urang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sonna asupkeun aduh pahang deuleu nuhun abah uyuhan sinini euy bau bako iya rupa-rupa orang Banjarlor mah euy nuhun kasadayana ieu mah hampura we cek tadi oge da ngaji nama parantos ieu mah hiburan syalik mudah-mudahan Mang Empot karojong doa nu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageung milik rezekina sakitu di Mang Empot aya keneh nah aya keneh kaluarkeun deui tong punten ceuk Kang maaf dina pawayangan teu abdol lamun teu kaluar bangsa denawa bangsa buta bangsa jurig urang kaluarkeun bangsa jurigna bade moal wios dia kaluarkeun bangsa jurigna wios urang kaluarkeun bangsa jurigna ya. Nah. Ya. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, ya. Apa? Ya. Di mana ya deh? Jauh. Di mana apa? Di Banjarlor. Banjarlor teh di mana? Jawa Tengah. Waduh, di Jawa Tengah. Apa? Naon?
rek naon urang ka dieu dia urang afrak-afrakan we jang neangan hakandeun bah daun itu loba jelema hopan keur hadir ngan era aing mah abah era kudaon make cangcut warna pink udah make baju beli baju tuh abah kejang balik di dia urang beli baju di mana duitna di Bang Hafiz abah daun itu ibu-ibu heeh kernaon ya abah teuing mamawa kardus abah daun ujang malam menenjo ibu-ibu teh sok ras kana hate kudaon sok inget ka emak aing mah ka mana abah jang ulah najakeun indung maneh pan indung maneh teh eueuh teh eueuh ka mana jadi TKW lain kawin deui lain goblok sia ka mana maot maot aing maot teh naon abah maot teh dicanda ku Allah dicanda ku Allah ari Allah bogohon ka mah goblok sia lain bogoh na urang teh asana teh ti Allah bakalan balik deui ka Allah innalillahi wa inna ilaihi aing mah maotna kunaon tepira sugan gering henteu sugan jantung lain liver lain stroke lain rorombeheun lain goblok sia wanya rorombeheun pae di dege duhala di rorombeheun loba hari rup kene aing kitu kunaon mah maot tepira indung maneh maot teh kunaon abah kapelag taraje kepelag taraje heuh harita teh eueuh hakaneun aya taraje heuh dihuapkeun tasya mah ulah kitu maksudna sanajan dina meja eueuh hakaneun omat ulah ngahakan taraje aya di luhur abah ke kakang Hafid bejakeun naon abah make taraje naik ka luhur heuh tuluy kardusan terus ka manakeun atuh asupkeun ka mana kana mobil mobil saha anu platna TF geuning orang Bogor meureun heuh aing abah naon aduh bunga urang nyawa di dia alhamdulillah ngan ujang mah abah sok boga pertanyaan naya naon urang tatarucingan heuh tetebakan hayo cing tebak ku abah naon naon bedana korma jeung komar naon korma jeung komar bedana naon iya beda goblok sia ai korma mah buah ai komar jelema salah nu sejen naon atuh naon ai korma mah ti Arab ai komar Cianjur Bogor Banten aya salah saya nu sejen taluk ah hayang nyaho daun bedana korma jeung komar daun ai korma masih kina hiji ai komar dua jika nu Mang Hafiz nu Mang Hafiz mah genap goblok sia eta mah lato-lato merenya nu genep mah abah naon sakali deui naon tetebakanana naon cing jeung abah naon bedana motor jeung abah naon motor jeung abah bedana iya beda goblok sia ai motor mah tina besi aing mah tina kayu salah nu sejen motor mah ti Jepang aya abah aing mah produksi Sumedang salah daluk taluk ah hayang nyaho bedana daun ai motor mah Kawasaki ai aing kawas monyet goblok sia
Aduh ilik we bibir abah meni jebleh gitu. Ari abah bibir jebleh kunaon? Tepira aing bibir jebleh teh. Kunaon abah? Ada hari sebelah 2 ember. Abah, Daun. urang tutup ku doa abah memeh turun. Ke aya doa mah. Saha abah? Aya si Haji. Haji naon abah? Aya pokona mah. Geroan atuh abah. Heeh. Sakitu we dikuring sapara kanca. Pikeun doa nyangkakeun ka Kang Haji. Ji, kaharep ji. Tah. Haji we naik. Keluarga dong si Haji na. Aya keneh si Haji. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Kang Haji teh Haji Kohar. Baheula Kang Haji pangalaman. Berkah Kang Haji ba'da ti Mekah. Mantak sing hayang ka tanah suci teh. Kang Haji baheula memeh ka Mekah mah heuy. Ngacul di sawah, ngored di sawah. Capek Kang Haji. Balik di Mekah Kang Haji teu macul deui. Teu ngored deui. Sawahna dijual. Kang Haji baheula. Tah Kang Haji ayeuna ngan saukur ge rek ngaduakeun tugasna. Mudah-mudahan nu haladir sing paraos yuswana, sing sarehat badanna, sing arageng milik rezekina. Atuh mudah-mudahan we sing aya nasib sadayana tiasa angkat ka tanah suci ziarah ka Mekah Madinah. Genah dulu euy di Arab mah. Di Mekah Kang Haji baheula keur usum panas Kang Haji ka ditu. Genah dulu kan beda panasna Mekah jeung Indonesia mah. Di ditu mah saking panasna, Kang Haji lamun nyeuneut rokok teh teu kudu make korek. Tinggal kotretkeun kana aspal. Potong goblok deh. Sugan aing terek hurung. Tah didoakeun ku Kang Haji sadayana sing tiasa sakali deui angkat ka tanah suci boh umrohna boh hajina. Kalayan urang menta kanu kagungan sebab heueuh da urang mah manusia tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kelelepatan semenit genti sajam robah janji sore rajin taraka pake isuk cek agama ma'al insanu mahalul khoto wanisian manusia mat teluput tina salah jeung poho nu mawi urang menta ka pangeran Gusti nu ngarajaan sakabeh alam. Hampura dosa abdi-abdi sadaya boh nu gede boh nu leutik karasa dekarasana hoyong dibersihkeun Gusti da Gusti mah lautan hampura ku ayana ayeuna halal bil halal mugia Gusti sing dibersihkeun abdi-abdi sadaya di mana mulang ka Gusti teh ditempatkeun dina tempat anu mulia mungguh salira. Amin atuh. Begitu Kang Hafiz ilik euy panggih jeung dewek harita teh di Losari di Neglasari baheula pas mulud Kang Hafiz jeung reng-renganana doakeun oge ku urang ye para panitia sadayana anu korban dibantu ku masyarakat ieu pengorbanana sing teu sia-sia aya babalesna tinu kagungan dunia jeung akhiratna. Teruskan panitia puguh baheula mah aya corona da pangalaman Kang Haji ge keur aya corona mah keur aya corona bangkrut ondangan kabeh batal panitia nu geus nyirian kabeh nalepon baheula. Assalamualaikum salam Kang Haji oi acara batal corona ingat kan corona
aya aturan ke corona teh baheula 3M. M kahiji naon cing? Memakai masker. Tak urang teh baheula dipaksa geuning dae ku pamarentah, ai ku pangeran dipaksa ibadah nah urang leula orang. Make masker baheula, ungap deui. Bangkaning keur awal datang corona masker teh mahal. Hese di apotek ge eueuh. Mantak datang Kang Haji mah kreatif. Masker teh kabeli BH pamajikanana didudut dibagi dua. Di karetan. Keur corona 3M. M kahiji memakai masker, M kedua mencuci tangan. Tak M nu katilu nu piijieun mah menjaga jarak salat Jumaah loba nu pere. Masjid tararutup. Mun salat jaga jarak, ngaji jaga jarak, bahkan aya nu ngaharewa sa Kang Haji baheula. Kang Haji, euy. Keur corona kieu mah ulah kikituan jeung pamajikan. Nah, pan kudu jaga jarak. Mun aing hayang kumaha? Aing hayang-hayang teh makajeun. Ngan make syarat, naon syaratna? Jaga jarak. Jarakna sakumaha goblok? 1 meter. Emang nabobogan aing sapanjang tiang listrik goblok sia. Dipaksa urang baheula ngikuti aturan pemerintah, aturan dunia, tapi urang geuning sok lalaura kenap aturan pangeran. Nu mawi hikmahna ayeuna yu urang areling sadayana. Da urang bakalan mulang ke alam anu asli sebab di dunia ala kadar sementara, di dunia ala kadar ngumbara, diri di ciwitan wanci, awak di udag-udag gumangsa, wujud ditutur-tutur ku waktu. Hiji mangsa urang teh bakalan pinang jeung poe akhir nu ngadung harti poe pamungkas, raga tinggalkeun nyawa maot pingareunana yu sing areling sing areling sing areling. Sakitu rupina ti Kang Haji hatur nuhun ka sadayana nu hadirna, panitiana, sound systemna, oge tim hadrohna sadayana. Muni garulis. Ajar nenjo dewek euy. Bungkus hiji bejakeun. Oh itu Coca-Cola maksudna. Sakitu ti Kang Haji, mudah-mudahan berkah riungan urang sadayana dina wengi ayeuna, hampura ka sadayana tina lepatna tina salahna da maklum manusia teu bener wae da bener wae lain malaikat, salah wae da lain setan urang teh. Ngan urang ditugaskeun siling maklum jeung siling hampuraan. Sakitu nu kapihatur ti Kang Haji, tutup lawang sigotaka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan riungan urang seadina kaberkahan. Untuk doa saya persilahkan oleh kasepuhan. Sakitu ti Pirbados, cuma saya titip jangan dulu pulang ya. Sebelum doa beres tolong jangan dulu pulang. Biasakan imah doa can beres geus balalubar. Nyaah Bu, naon nyaahna? Apa yang tadi saya sampaikan tentang konsep bahagia eta mah ala kadar daging jeung kulit. Posisina aya di luareun tulang, tapi nu pelem lain eta. Naon? Sumsum dina jero tulang. Ad-du'a muhul ibadah. Ari doa teh sumsumna ibadah. Bisa jadi ceramah kuring mah bujeng hingga asup kana hate, kana otak ge teu narima, tapi mungkin dengan kekuatan doa eta anu nembuskeun ilmu taufik hidayah untuk diri kita. Maka jangan dulu pulang sebelum doa beres. Siap? Siap? Pokona didoakeun ku kuring nu balik ti heula dipegat pocong. Pocongna ge 12. Jangan dulu pulang. Kita berdoa bersama, aminkan bersama nanti oleh Pak Kiai, oleh pangersa kasepuhan di sini. Permios sanes teu sono pamitan sanes senang, kembang paku, kembang kopi, kembang mayang. Nah, ya kan, lamun aku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya Allah. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang. Nah, ya kan, lamun aku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca solawatan. Kembang paku, kembang kopi di kembang mayang. Nah, ya kan, lamun panitia cinta ka jisim abdi itu ulah poho gerak wadahan. Khair abi qasim bi aw abhimi waskuk wa idrobum biha aidun numi wa rabu fi ghairil ladzi marraja fama ubihab al wada malam yubah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.